balik nu kasanggakeun kurang minggun kamari tos dikintun ka ditu sing manfaat tos urang hilapkeun bilih anu nanyakeun asa hilap gitu asa hilap tos ngintun ka ditu anu ayeuna mah nu nembe insyaallah gelar sorban kangge kagiatan minggun payun siapkeun deui kenceleng aya keneh pilih anu ical kantun ngacung tapi ngadamel ngelira ku kalengkongan bae ageung. Alhamdulillah sakantenan miemut nu kalima tauna tuang putra Sohibul Bait neng Alena neng Alena mudia sing panjang yuswa sehat lahir batin oge pala putra urang sadayana ge sami dijantankeun soleh tur soleh urang ngalajengkeun hanca kalaresan tos lebet bab muka 3 pami aya nu perigi kana kitabna aya keneh asana 4 teh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu utawi iki bab kang kaping 3 mangrupikeun kawitan seratan dina Al-Qur'an seratan dina setiap surat kecuali surat Taubah. Surat Taubah teh surat Baroah. Setiap surat disunahkeun ngaos bismillah kecuali surat Taubat ngawitan surat Taubat mah haram maca bismillah. Upami urang breh muka Quran kalaresan bade diaos kawitan surat Taubat kade tong maca bismillah kaud mah teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim mangga bismillah nama teki margi cobi taliti teu aya bismillah dina awal surat Taubah atanepi Baroah di antawis alasanana non margina surat Taubah teu dikawitan ku bismillah surat Taubah teh dikawitanana surat perang ari bismillah ayat kasih sayang cek budak sakola mah kontradiktif bertolak belakang kanyaah jeung pasea teu bisa dihijikeun. Tapi upami urang pas muka tengah-tengah atanapi sanes kawitan surat Baroah mah para ulama aya nyebatkeun kenging maca bismillah. Jadi nu diaosna sanes kawitan mah kenging misalkan ngaos ayat muka sabaraha pas muka Quran kebenaran surat Taubah tapi sanes kawitan tiasa maca bismillah. Jantan teu padu wae maca bismillah teh aya aturanana uning kitu teh lamun ngaji teu ngaji mah aya sugan teh beunang panteu apa mata pentingna ngaji. Qala wisdawu parantos ngadawuh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min abdin oranana saking suwiji hamba teu aya ti hiji hamba yaqulu kang maca sopo abdi anu maca eta jalma bismillahirrahmanirrahim ing teh kana bismillahirrahmanirrahim illa dzaba angin ajur teh lamun lilin di beuleum lebur cari wong Jawane ajur, cari wong Sundane meleleh, meler, hari meler mah, hari ngacaya mah, ini saya ajur, hancur. Illa daba angin ajur, opo asyaitonu setan. Kama kaya perkara sapertos perkara yadzubu anu hancur apa ar-rasasu timah alan nari ing atase geni sajama maca bismillahirrahmanirrahim kalala nyambung manahna ikhlas bersih itu setan hancur sapertos hancurna timah di beuleum sun. Bismillahirrahmanirrahim anu cek urang mah bismillahirrahmanirrahim dibere doa ku kiai maca bismillahirrahmanirrahim padahal kalau baheula mah bismillah teh bisa ngaleungit
Bismillahirrahmanirrahim. Celus belegi. Naon sabab meureun diantarana hatena nyambung tuluy jeroanana bersih. Encan lomba ting pacupar campur jeung nu haram nu syubhat. Jadi doana teh cepet nyambung. Dina Al-Qur'an kawitan nu diserat teh Bismillahirrahmanirrahim. Cek para ulama kuring maca beja kitab nu dilungsurkeun ku Allah termasuk suhuf jumlahna 114. Ari suhuf mah model kieu tah. Ieu suhuf lembaran-lembaran. Para nabi anu nampi suhuf teh aya 5 urang. Ari kitab mah ieu tah. Sagemblengna disebat kitab, lembaranna disebat suhuf. Suhuf sadayana 110. Nu nampi Nabi Adam 10 lembar, Nabi Idris 30 lembar, Nabi Syith teh cucuna Nabi Adam 50 lembar, Nabi Ibrahim 10 lembar, Nabi Musa 10 lembar. Sadayana nah muring meuli capek nyebutan sugan teh didengekeun ayeuna. Nabi Adam 10 lembar, Nabi Idris 30 lembar, Nabi Syith 50 lembar, Nabi Ibrahim 10 lembar, Nabi Musa 10 lembar. 110 sadayana 110 termasuk kitab jadi 114. Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi, Zabur ka Nabi Daud, Taurat ka Nabi Musa, Injil ka Nabi opat tambi 110 janten 114 kitab sareng suhuf anu 113 natos diangkat ke Gusti Allah. Dihimpun sadayana cek dawuh ulama dihimpun dina Qur'an. Ieu mah cek urang ieu kade lamun aya nu protes entong protes teh mah keur ngobrol hareupeun dulur-dulur. Injil tos teu berlaku. Taurat kitu keneh, Zabur sami mun cek dahareun mah kadaluarsa. Anu ayeuna aya diangge teh ku urang Al-Qur'an. Jalmana anyar, kitabna anyar, HP na anyar, bukuna anyar, mobilna anyar, buku panduanna ge mobilna anyar, ari buku panduan anu baheula moal antrup cuy. Ta ima cek urang. Jadi Injil tos teu aya. Kade cek urang ieu mah. Bisi kadang mah. Zabur tos teu aya. Taurat tos teu aya. Anu aya ayeuna teh dihimpun sadayana anu 113 teh dihimpun dina Qur'an. Al-Qur'an sakitu ribu ayat cek dawuh ulama dihimpun dina Fatihah. Al-Fatihah diringkas deui dina Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ge diringkas dina ba'na lafaz bismillah. Ba'na ge diringkas dina titikna lafaz bismillah. Jadi lamun rek dibahaskeun mah bismillah teh lieur. Bismillah na hungkul kunaon teu make bet teu make alif. Tulisanna teh kan ba sin mim. Cek aturan ilmu nahwu nu dipelajari ku santri kedahna mangangge alif. Ba alif sin mim. Kunaon bismillah mah alifna leungit. Dibejakeun kuring na lieur ibu ge moal ngarti. Jadi geus nu gampangna we kariam urang mah nya. Jadi dina bismillah teh ngahimpun dawuhan-dawuhan Allah anu parantos dikumpulkeun kitab-kitab 113 kitab dikumpulkeun Quran, Quran dikumpulkeun Fatihah, Fatihah dihimpun bismillah, bismillah dihimpun dina ba na dihimpun dina titik, batik. Jadi sunnah make batik. Sunnah. Sing nu nanyakeun dalilna ka kuring. Sunnah make batik. Kata fadilah nu kahiji sahajal memaca bismillah setan hancur. Setan anu ngancik dina jin, setan anu ngancik dina manusia. Margi ari setan teh sanes jenis tapi sifat. Cek we ja kuring.
jin jenis makhluk seperti kura-kura anu dititah ibadah teh dua, jin jeung manusia. Jin teh jenis makhluk, lah setan mah sifat karakter. Kadang-kadang setan bisa nganci ka jin, maka jin jahat. Setan nganci ka manusia, manusia na jahat, kaancikan setan. Tadi bismillahan mah bakal hancur eta setan. Jika hancurna timah dibelem ku seuneu. Matak nalika urang rada amak saeutik bismillahirrahmanirrahim. Sabab bismillah teh ngandung ayat kadeudeuh. Bismillahirrahmanirrahim kalaya nyebat nami Allah nu maha welas tur maha asih. Malihan sapalih ulama nyebatkeun bismillah teh keur nyampurnakeun pagawean. Pagawean moal sampurna lamun teu dimimitian bismillah. Malah aya setan anu kuru teu kabagian dahar jeung nginum sabab nu nginumna jalma mukmin mimitina sok bismillah. Aya setan anu lintuh ngabarengan jalma munafik barang dahar jeung barang inumna teh teu bismillah. Jadi nu lintuhna setan jelmana kuru. Sanajan fisikna nya lintuh, rohanina mah bisa kuru. Buktina rek ibadah bet hoream. Padahal jag waring ka sanggup mangul semen 10 saknu. Geus balalitar kene. Sabab naon anu jag-jagna setan, geleg-geleg minum teu bismillah nu teurapna setan. Lep dahar ti nu sangku nu seubeurna setan. Dangdan teu bismillah nu gindingna setan. Nyisiran make jalan tah anu rapihna setan. Gok amprok jeung setan anu kuru cek nu lintu ari mane begang-begang teuing atutan. Beda jeung kuring-kuring mah nya gindingnya sehatnya lintuhnya kasep. Cek setan heueuh kuring mah ngabarengan jalma mukmin. Naon kitu alasanana? Apanan jalma mukmin mah rek nginum bismillah kami teu kabagean. Rek dahar bismillah kami teu kabagean. Dangdang bismillah kami teu kabagean. Ari kuring mah cek nu lintuh marangan teh jalma munafik, gelek-gelek minum 2 galon teu bismillah kuring nu seubeuna. Lep dahar 3 centong 3 sangku teu bismillah kuring nu seubeuna. Atuh kuringna jag-jag jalma etana leuleus rek salat ngadak-ngadak ngedeprek kuring nu ngagodana kuring jag-jag saeta leuleus. Tapi rajeunna urang lamun sok hoream ibadah buah-buah dahar nu diasupkeunna eueuh bismillahan. Halo? Rek salat teh geus drek-drekan cangkeng katuh, drek-drek nu kencang parioskeun beuheung. Da leuleus rohanina nu jag-jagna setan golepak deui. Ta ampe jag-jag bismillahirrahmanirrahim. Ingat kan ya dongeng ibu-ibu anu getol bismillah dicawan ku salakina kana. Saking kue hewauna na eta salaki meni risi-risi tinggal bong santri jimat cautak setik bismillah. Sampai pak salakina keuleun meureun. Yang nyaho aing nepi ka mana bismillah teh hebatna. Dititipan duit. Cek salakina teh mimi nitip duit ieu kade ieu mah gelar sorban. Cek pamajikan nama enggak cenah bapak narima dompet bismillahirrahmanirrahim geus atuh bismillah we hayu atuh sing sabar cenah pak maloyong ka kamar bismillahirrahmanirrahim diintip ku salakina sup ka lomari bukakeun kunci nyolokeun kunci bismillah masukkeun kunci sa bismillah pak kunci lomari masukkeun lain kunci eta kunci motor tanam bae sup bismillah cetrek bismillah salakina ada doa we di goah bari gregeteun meureun aing mah jakal boga santri jimat bismillah we aing bukakeun lomari bismillah nuna dompet bismillah atuh meureun cek salakina hayangnya nepi ka mana eta hebatna bismillah pamajikanna dipanggil mimi pangmulikeun udun apa cek atuh cenah mangga narima duit di salaki bismillah maka sendal nu atuh bismillah nu kencang aduh meuni sareukseun sebot ka warung salakina ngadodoho ngeteyep da apa luna kunci sup teh teu bismillah salakina mah cep-cep bae kunci gitu geus tong bikin saja kunci celep bismillah kutrek itu bismillah
cek kana dompet dialungkeun ka sumur. Salakina ngadagoan pamajikanna datang cek salakina alasan cek urang nama mimi duit rek dipake hampura mangga buru cek sumuhun ke antosan bismillah hayu sajeroning eta si ibu rek nyokot dompet tina lomari atuh malaikat nu ngajerit bahasa cek urang nama Gusti nu Maha Suci itu hamba Gusti anu ngomomole asma Gusti rek diwiwira piraku rek diantep kamuliaan Gusti rek diganggu dihinakeun direndahkeun ku jalma munafik cek Allah tong sieun malaikat kami nu ngurusna buru turun ka sumur atuh malaikat saking ku gancangna malaikat kecepatan sepersekian kecepatan cahaya atuh ku malaikat dicokot oke eling nah bisa raya getihan deh atuh ku malaikat dicanak eta dompet disimpen na lomari pamajikanna nyolodorkeun tangan teh tos aya dibikeun ka salakina na eta mah olohok papa cenah ieu hartos teh mangga nyanggakeun barang ditingali cek manehna napan dieu teh di sumur bet aya di jero lomari narima duit teh bari Allah teu bisa ngomong teu bisa kumangan Bapak ieu artos ari bapak sugan rewas tadi sabab aneh tadi di sumur bet aya kabuktian na lomari dibikeun bukti eta ti harita salakina leuwih getol bismillah teh masukkeun kunci unggal cetrek bismillah cetrek bismillah eta rek dahar unggal huap bismillah atuh batur geus 3 piring manehna mangan 2 cek sampai sahabat Umar kantos anjeunna kasumpingan hiji raja anu sok katarajang rieuh wae rieuh bae duit aya lain pada eueuh jiga urang atuh sumping ka sahabat dipasihan kopeah cek sahabat pek ieu pake ta kopeah barang dipake riutna teh reureuh atuh koloyong balik datang ka istana merendah piraku make we kopeah ditunda barang ditunda lieur deui dipake rep deui atuh panasaran barang ditaroskeun si ngoreng dilebet eta kopeah teh aya bismillahirrahmanirrahim ditulisna kertas asoe ada urang mapan duitnya da teu kanyohoan hiji tah jalma anu maca bismillah dawuh Nabi illa daba asyaiton kama yadubur rasos alan nar wa qala lam yusdau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin oranana saking suwiji hamba yaqulu kang maca sapa abd anu maos eta jalmi bismillahirrahmanirrahim kana dawuh bismillahirrahmanirrahim illa angin amaro merintah sopo kang merintah Allahu ta'ala al-kiramal katibina ing malaikat kang nulis kabeh aya malaikat pencatat disebatna kiramal katibi urang ge gaduh malaikat pencatat raqib sareng atid sadaya amal urang ditek-tek nepi ka bengek dicatet di video ayeuna ge keur di video mun rada rumeuh bongan dina poe
mata kudu nu caraan ari ngaji teh mereka tinggali film na jaga cek malaikat ieu teh saha gambar teh disebut cek ti kalir da asa ti kidul tong dinu pararat bisik teh kapilengkeun ku malaikat engke isuk jaga ningeto eta video bakal kabeh ditingali ku urang bere katingali ti mimiti balik nepikeun ka eueuhna aya catatan amalna ayak tubuh ingin tanulis sopo kiromal katibi fi diwanihi ing dalam buku ne abad arba'amiati hasanatin ing 400 kebagusan jalma maca bismillahirrahmanirrahim Allah marintahkeun malaikat pencatat amal supaya nulis dina buku catatan amal eta jalma 400 kahadean sakali maca bismillahirrahmanirrahim paingan cek nabi kullu amrin tibalin la yubdau fihi bi bismillah fahuwa aqta au ajdam au abtar pada melan mukaetan saya mungguh agama teu dikawitan bismillah lir ibarat satu buntutan teu sampurna tina ginding nage buntutan mah teu sampurna matak nu rada tegep teh buntutna sato mah di tukang ari manuk mah pan aya puluhan tegepna teh saalus-alusna manuk buntutan mah teu pati nyeuni matak kurang barokah cek nabi bismillahirrahmanirrahim teh mun dibahasakeun mah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sarua jeung kecap nukung diterangkeun mudah-mudahan parohor dengan pulpen yang warna putih perak kardi teh dengan pulpen berwarna putih perak titik karti acan ameh kaharti tuluykeun dengan warna pulpen putih perak aku menulis kakar sampurna karti teh dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang titik rek naon supaya sampurna tuluykeun dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang aku minum kardi teh jadi sampurna pagawean ku bismillah nyampurnakeun pagawean 400 dah kahadean dicatat sakali maca bismillah na oge matak lah nu penting mah dawamna teu kudu nu aneh-aneh dawamkeun mah bismillah rek sare bismillah lamun rek sare urang bisa teu bismillah 12 kali bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sanggup teu isukana rek sare sanggup teu 12 deui lamun 12.000 sanggup mah tong 12.000 12 siki istiqomah da syaratna istiqomah naon geuning tong leulewihan supaya nuluy tong leulewihan la khaira fi khairin la yadum bal syarru la yadum khairun minal khairi la yadum Dewan Imam Ghazali tiada kebaikan yang tidak berkelanjutan keburukan yang tidak berkelanjutan lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan halo jadi lamun hayang nuluy saeutik ngaji mah 10.000 Ameh minggu hareupna teh sambung. Jadi bismillah 12 kali. Ameh unggal peuting daripada bismillah 12.000 teh geus. Da urang mah sok kadang-kadang mudag hitungan lain mudag anggerna. Panan cek Allah ge. Cek Nabi, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Allah mah mecakeun ibadah nu mayang najan saeutik. Jam 10 balik, da unggal minggu. Jika jam 2 lah sok damal model kieu barusan lain tuh bisa nyari tali lah kuring kudu ngapalkeun marokan kon 300 kali leuwih kuring ngomong untungnya para rohoan
lain hasilna lain. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Mayang leuwih hade tibatan hasil anu dihasilkeun tina istiqomah. Jadi urang teh kudu boga wiridan. Wiridan teh kebiasaan. Kebiasaan nu hade. Jadi wirid teh salah satu rutinitas anu dilakonan waktuna anggar hitunganna anggar. Eta disebut naon? Wiridan. Wiridan. Nu anggar disebut istiqomah. Kebiasaan rutin disebut wirid. Jadi wirid jeung dzikir teh beda. Ari dzikir mah lafaz kedal anu dibejakeun, wirid mah waktu jeung kebiasaanan. Biasana kuring jam 6 sarapan. Sangu koneng sabungkus. Oncomna 2 itu pakai sarapi. Cai teh sagelas. Eta sakit. Rutin eta unggal genep. Tak, unggal jam genep. Unggal jam genep isuk-isuk nu kitu teh disebutna disebut wirid. Jadi kegiatan anu rutin disebut wirid. Ari geus lohor atawa geus naon geus salat wajib kuring sok boga bacaan hiji sakali hideung hiji istighfar tuluy maca tasbih 3 kali ta eta teh disebutna wirid sabab dilakukan tiap waktu anu tertentu. Biasana jam hiji atau jam 11 sok peureum. Ta peureum teh disebut wirid. Lamun jam 8 sok ngopi. Jam 8 ngopi teh disebut anak kirim di telepon kerontan wirid. Nya wiridna teh ngopi. Jadi santri mah aya we bahasa belaeunna teh. Ucap waya kieu keur wirid cing teh kuring jam sakit mah keur wirid teu beuna diganggu padahal keur ngopi. Sabab rutin jam sakitu teh ari kebiasaan teh disebut wirid. Tak urang kudu boga wiridan lafaz, wiridan kecap, wiridan kalimat ambe mayang ka dituna. Wa qala lan misdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man utai sapa wong sing sajalmana iku qala. Maca bismillah sapa man. Qala maca sapa man bismillahirrahmanirrahim. Lam yabqa ora tetep, ora nyesa, ora keri. Jadi tanya sate bahasana wong Jawa ora keri, gimana? Ora keri, mata keri mah tinggalin wae. Anu gancang makija. Jadi keri itu maksudnya ketinggalan ya mas, ketinggalan nyesa, mata keri mah pandai. Lam yabqa ora keri, ora tetep, ora nyesa, teu kakantun. Min dunubihi saking dosane man saking dosane wong teh eta jalma dosana apa dzarratun sabobot semut ireng gara-gara maca bismillah dosana bersih. Alihan Nabi Sulaiman waktos naklukeun istri nu kasarebu bismillah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini surat dari Kang Sulaiman ka Bilqis. Diterima ku Ibu Bilqis, anjeunna janten raja, janten ratu. Istanana megah ngan hanjakal pagaweana nyembah mata poe. Mun di Jepang mah agama Shinto. Jadi isu-isu gus nonggeng ke bawah pawetan gitu ya, meureun-beurang da di luhur tangga meureun teh nya kaburitnakeun mah kapah ditu nyung peuting areureun da eueuh mata eta pagaweana kitu Ibu Bilqis teh atuh dibere surat ku Nabi Sulaiman innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ieu surat teh Kang Sulaiman. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ulah gumedek man geura datang ka dieu bari pasrah. Itu datang Ratu Balkis. Takluk dijadikeun istri nu ka cebuk. Cebuk cuy.
batur mah 1000. Mah hiji geus cangke. Gawena capek gawe. Kaum muslimin muslimat anu mulia, jadi intina mah lain peda hitunganana, lain peda lafadna, hiji istiqomahna, dua hatena. Kadang-kadang simkuring, ieu mah simkuring, sok kadang mentingkeun kana hitunganana. Wiridan nu rada ararahe, nepikeun ka abang-abangan yang doa anu aneh. Ka Madura, ka Cianjur, ka Garut, ka Banten. Hayang neangan nu aneh. Padahal doa mah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Eta dibaca ku Kangjeng Nabi, didawamkeun ku para wali, dibacakeun ku para ulama. Kari sing nyambung hatena, sing bersih dahareunana tok. Cer. Dawam bismillah. Urang mah sok kadang-kadang cangkangna. Nyekeun we da kuring ngomong ki hareupeun jamaah kieu, ki hareupeun santri mah beda. Maksud teh lamun sarua ngajina jeung santri moal antru di santri di pasantren mah nya sarua dibijakeun dawaman bismillah sanu. Tahu santri mah eueuh di pagawean diwanti ngaji ari ece mah pan pungakeul teh. Lamun dibari itu ngan birin loba moal kaburu ngakeul, moal kaburu sarco. Sarana suhudak sampeyan ieu. Jadi geus urang mah nu penting mah bacaan sederhana tapi nyambung. Di antarana bismillahirrahmanirrahim. Baheula aya profesor ngajaran mahasiswana pirajinan sok rewel atuh dikumpulkeun mahasiswa. Mamawa ieu cikopi kana lain sancan kana termos kan. Teko. Mawa cikopi karena teko. Dibawa weta ka hareupeun mahasiswa. Kabeneran atuh ngaran-ngaran. Rek nyuguhan da teu komplit gelasna, rupa-rupa gelasna teh aya nu ku keramik, aya nu ku gelas, aya nu ku plastik, aya nu ku kaleng. Nah, jadi jajarkeun. Dicician kita kaum gelas cek Pak Profesor jang cenah sok ngalaleuheun mangga sok teh isina sok atuh aya nu meunang tina keramik, aya nu meunang tina gelas, meunang tina kaleng, tina meunang plastik lek di hari nu muat cenah ieu karasana alhamdulillah raos kopina ge cenah caina raos meujeunna ceuk profesor ta cik eta kumaha karasana nu gelasna make gelas plastik asami wae cenah da nu penting mah kopina caina sanes gelasna ceuk profesor begitulah kehidupan. Kadang-kadang urang mah leuwih mentingkeun pagawean dibanding duitna. Halo? Lebih mentingkeun dahareun dibanding warasna. Padahal mah nu penting warasna li. Ari geus waras mah dahar jeung lokayam ge geunah coy. Urang mah kadang-kadang mentingkeun pagawean dibanding warasna, dibanding hirupna, dibanding hasilna. Nepikeun ka capek neangan pagawean kajen teu meunang duit. Penting kalina nu matak jabatan luhur dihinakeun ke pangeran naudzubillah. Jadi nu penting mah eusina Kanjeng Nabi anu mulia ku eusi sabab Nabi aya Qur'anan. Ramadan mulia sabab Al-Qur'an turun bulan Ramadan, sabab Qur'an turun bulan Ramadan jadi mulia. Kanjeng Nabi cangkangna mah sapertos urang kulit biasa. Ngan ku sabab Kanjeng Nabi aya Qur'anan jadi Nabi mulia ku sabab aya Qur'anan. Hate urang eueuh Gusti Allahan masarua jeung nu sejen begitu sub asma Gusti Allah dilebetkeun jadi muliana urang ku sabab aya Allah. Urang jag-jag lain pedah tanaga urang ku sabab izin kakuatan ti Gusti
mata cekas kajenting sacekas-cekasna mata cahaya mah poe teu kadeuleut curug-curug geus acan. Jadi mata bisa neuleut teh lain peda caang, lain peda cekas, lain peda waras tapi aya cahaya. Urang bisa ibadah kieu teh diizinan ku Allah, teu diizinan mah ngalumpuruk di imah. Halo? Jadi supaya hirup urang mulia hadirkeun Gusti Allah dina kahirupan urang. Gandu mulia bisa jadi gara-gara dipake di imah. Amin. Coba ayeuna ditambahan deui. Kamuliaan hiji tempat ku sabab lain tempatna, kadang-kadang ku eusina. Para nabi, para wali mulia lain pada ku awakna, tapi eusina sabab aya Gusti Allah. Mata lembur urang dimuliakeun ku kamuliaan model kieu, dibacakeun sholawat, dibacakeun istighosah, kamari dibuyut istighosah. Piraku teu mulia lembur urang. Mudah-mudahan we ku sabab kaberkahan sholawat lembur urang dimuliakeun sabab ngahadirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab cek Nabi naku anjeun idza sallama ummati raddallahu idza sallama ummati Ida salama ummati raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Nalika umat kaula maca salam, Allah ngawangsulkeun ruh kaula supaya kaula ngajawab eta salam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam Kanjeng Nabi teh ngawalen Assalamualaikum salam oge keur arangnya sabab cek Nabi lamun aya umat kami maca salam Allah ngabalikeun ruh dugi ka ayeuna Nabi teh acan pupus sok sanajan tos benten alam sabab du maca salawat jeung salam teh lain urang hungkul kabeh saalam jagat maca salam ka Kanjeng Nabi maca sholawat ka Kanjeng lembur mulia sabab aya mulyana Kanjeng Nabi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihi. Jaminan baheula mah lembur aman lamun aya nabi. Nabi jilid naon jisimna teu aya urang hadir ke nabina. Ku nyebat nami Kanjeng Nabi ambeh lembur urang aman. Amin ya rabbal. Rumah tangga urang aman, budak urang aman, hate urang ge aman. Amin ya rabbal alamin. Tilu ta hadis Nabi hiji mun maca bismillah setan hancur, dua mun maca bismillah ditulis 400 kahadean, tilu mun maca bismillah lebur kabeh dosa ora keri teu nyesa teu tinggalkeun dosana. Bismillahirrahmanirrahim teh luar biasa. Jadi sing aneh karena bismillah. Lolobana urang mah teu aneh, kusabab nganggap teu aneh, nganggap biasa. Salat bisa salat sabab aneh. Adzan kusabab urang mah teu nganggap aneh, jadi ngajawab we geus poho. Da sagala rupa panasaran teh ku aneh. Engke tanggal genep rek aya ziarah ka Banten bari ka Taman Mini. Oh, dieu hancur ka Taman Mini. Da kabita kusabab aneh. Sok nu unggal poe damal aneh. Urang ditu mah nu digawe geus boseneun da unggal poe. Salat oge ambe semangat teh sing aneh. Adzan oge ambe semangat ngajawab teh sing aneh. Anehna naon? Ieun eta adzan teh sanyana mah panggilan ti Gusti Allah ngalangkungan lisan para muadzin. Ngaji ondangan ti Gusti Allah. Boroning ondangan ti Allah, ondangan ti presiden ge meuni ibur.
Da sabab naon aneh urang diondang ku presiden. Maunya urang teu aneh diondang ku Allah. Kurunyung teh presiden ngundang kepada Ibu Iis Sapuratina. Nu nandatanganna presiden aneh teu? Ajib teu? Bunga mah bangga teu? Ondangan ti mana? Kurunyung teh hayya shalah. Ondangan ti saha? Aneh teu? Ajib teu? Bunga teu? Datang mah aneh urang. Sabab urang mati nyaho nilaina eta ondangan nepikeun ka lalawara. Paingan lalawara ibadah bisa jadi diantara meureun urang mah gede keneh gogodana setan diantara lantaranana buah-buah setana di paraban kurang jag-jag urangna leuleus sabab tara mudah-mudahan ke masing ngareling bismillah ngamalkeun bismillah we heulaan rek sare bismillah make baju terus kapuhan rek segala rupa bebeja da urang teh nyicingan tempat nu Allah ngadaharan rezeki nu Gusti menang imah menang salaki pamajikan engke ge dicokotan deui ku Gusti sing arawet umur sing sehat lahir batin insyaallah urang tepang deui ikut poin mana Jumat nu kasabaraha 308 ini istilahnya anjing malam mingguna di blok Sabtu urang ngadoakeun nu bade angkat urang muga kabaleteran doana masa ajal menu ngadoakeun bakal didoakeun ngadoakeun hade balikna hade ngadoakeun goreng mudah-mudahan sing aya nu kaamalkeun khususna ku sim kuring da kuring nu tanggung jawab beuratan teh mata berat teh sanyana mengaji una tempat teh lain pada kuring bisa wah nu daek jeung wah nu wani nu paling teh mah da loba itu wah nu wanian tanggung jawab na berat coy ngomongkeun bismillah kuring nu pangmitina kudu ngamalkeun ngomongkeun tahajud kuring nu mimitina kudu ngamalkeun kajaba kuringna calo udah menang duit onam calo gede sapenumpang 1000 aya lumayan batur nu puasana kuring nu meunangna